Bismillahirrahmanirrahim. Paruna la bisa lamun make ieu jalma al khupa kana sapatu ala jabirotin luhureun perban lam yaju jemangka teu meunang naon almasu ngusap alaihi kana itu khub alal asohih cekaul soheh firaudoti dina kitab raudhah li anau karana sanyana itu khub eta malbusun anu dipake pau komamsuhin dina saluhureun anu diusap kal masih sapertikeun ngusap alal imamati kana dastar wasuna sarang disunatkeun naon mashu a'lahu ngusap belah luhurna itu khub wa aspalihi sareng ngusap belah handapna itu khub wa akibihi sareng ngusap keneungna itu khub wa harfihi sareng ngusap pinggirna itu khub hututon halna gurat-gurat biaya doaku secara nyimpen ieu jalma iyadahu kana pananganana ieu jalma al yusra anu belah kenca itu iyad tahtal akabi dina hanapeun keneung wal yumna sareng nyimpen ieu jalma kana panangan belah katuhu ala dohril asobi luhureun tonggongna pirang-pirang ramo summa yamuru tuluy ngaliwatkeun ieu jalma al yumna kana leungeun anu belah katuhu ila akhiri sakih nepi ka tungtung bitisna ieu jalma wal yusra sareng ngaliwatkeun anu belah kenca ila atropil asobi nepi ka tungtung pirang-pirang ramo min tahta ti belah handap muparijan halna anu nyarangkeun baena asobi yadaihi antara pirang-pirang ramo panangan duana ieu jalma pasti abuhu tuluy ari nyurambahanana itu hubbil masih kalawan ngusap eta khilaful aula nyulayaan kana kautamaan wa alaihi sareng netepan itu kaul khilaful aula yuhmalu dipanteskeun naon qaulu raudhati cariosan dina kitab raudhah layun dabu lapad layun dabu teu disunatkeun naon isti'abuhu nyurambahanana itu khub wa yukrahu sareng dimakruhkeun naon tikraruhu ngabulak balikna itu mashu wa ghuslul khubbi sareng ngumbah sapatu wayak pisareng cukup naon musamma mashin anu dingaranganan ku ngusap kama sirosi sapertikeun ngusap sirah bi mahalil fardi dina tempat fardu bidohiri a'lal khubbi kalawan luar belah luhurna sapatu labi aspalihi henteu kalawan belah handapna itu khub wa batinihi sareng kalawan jerona itu khub wa akabihi sareng keneungna itu khub wa harpihi sareng pinggirna itu khub id lam yarid karena henteu kawarid naon al iktisoru ngaringkes ala syai'in kana perkara minha tina itu nu kabeh kama sapertikeun perkara waroda anu kawarid naon al iktisoru ngaringkes alal a'la kana belah luhur payak tasiru tuluy ngaringkes ieu jalma alaihi kana itu ala ukupan halna ngadeg ala mahali rusoti netepan kana tempat kamurahan walau wadoa sanajan nyimpen ieu jalma yadahu kana pananganana ieu jalma alma betulata anu dibaseuhan itu iyad alaihi luureun itu khub walam yamuru sareng henteu ngaliwatkeun ieu jalma hakana itu iyad au kotoro atawa ngecelakan ieu jalma alaihi kana itu khub azza amangka nyukupkeun itu wada'uhu ka itu jalma wala masha lisakin wala masha sareng henteu ngusap lisakin pikeun jalma anu mangmang fi baqo ilmuddati dina tetep namangsa ngusap sapatu ka anasia sapertikeun lamun poho ieu sak ieu jalma ibtidaaha dina mimitina itu mudah au anahu atawa sanyana itu sak atawa jalma eta masaha ngusap itu sak hadoron dina waktu aya di lemur aw saparon atawa keur waktu nyaba li anal masa karana sanyana ngusap eta ruhsotun kamurahan disurutin kalawan pirang-pirang syarat minha eta tetep tina itu surut al muddatu ari mangsa ngusap faida sakka mangka di mana-mana mang itu sak fiha dina itu mudah roja mangka balik deui itu sak lil asli kana asal wawa sareng ari itu asal eta algus lungumbah
Wayabtulu sareng batal naon hukmul masih hukumanana ngusap pihakilla bisil khuppi dina hakna jalma anu make sapatu bisalah sati asya'a ku tilu pirang-pirang perkara al awalu ari anu kahijina eta bi khola ihima ku ngalaanana itu hupayan au ahadihima atawa ku ngalaan kana salah sahijina itu hupayan au biduhuri ba'di rijli atawa ku dohir sapalihna sampean au sayin atawa dohirna perkara mimma tina perkara sutiro anu ditutupan itu mabihi kalawan itu hub min rijlin nyatana sampean wala papatin sareng lapisan sapatu wa ghairihima sareng salianti itu rijlin sareng lapapah wasani sareng ari anu kaduana eta in kido ul muddati beakna mangsa al mahdudati anu dibatas itu mudah fi hakihima dina hakna itu mukim sareng musafir falaisa mangka sanes eta li ahadihima tetepikeun itu mukim sareng musafir naon ayu sholia sholat itu ahad ba'dan kido imudatihi dina sabada beak mangsana itu ahad wawa sarang ari itu in kido eta bituhril mashi ku suci na nyatana ngusapi halaini dina dua tingkah wasali susareng ari anu katiluna eta ma perkara yujibu anu ngawajibkeun itu ma al gusla kana adus min jinabatin nyatana hadas junub au haidin atawa hadas haid au nipasin atawa nipas au wiladatin atawa ngalahirkeun fayan zau tuluy nyabut ieu jalma payan zau tuluy nyabut ieu jalma kana itu hub wayata toharu sareng susuci ieu jalma summa yalbasu tuluy make ieu jalma kana itu hub hatta lawigta sala nepi ka lamun adus ieu jalma labisan halna make sapatu layam sahu mangka ulah ngusap ieu jalma baqiyatal muddati dina sasesana mangsa kama sapertikeun perkara iktado ngamistikeun hukana itu ma naon kalamur Rafi'i kalamna Imam Rafi'i wadhalika sareng ari itu salasa eta li khobari Sofwana karena aya khobarna Imam Sofwan qala ngadauh itu Imam Sofwan kana kabuktosan saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta ya'muru marentah Kangjeng Nabi naka kami ida kunna di mana-mana kabuktosan kami eta musafirina anu init-initan kabeh aw saparon atawa anu nyaba ala nanza'a kana ulah ngudar kami khifafana kana sapatu kami salah sata ayamin dina tilu pirang-pirang poe walayali hinna sareng pirang-pirang petinganana itu salasa illa min janabatin angin karena hadas junub rawa ngariwayatkeun hukana itu hadis Turmudi Imam Turmudi wa gueruhu sareng salianti itu Imam Turmudi wasohahu sareng nyohehkeun itu nu kabeh hukana itu hadis wa kisah sareng dikiaskeun bil jinabati kana junub naon ma perkara fi maknaha anu tetep itu madina maknana itu jinabah wali anadzalika sareng karana sanyana itu mashu eta la yutakaroru henteu dibulak-balik itu dalik tikaro rol hadasi sapertikeun bulak-balikna hadas al asgori anu leutik itu hadas wa faroko sareng ngabedaan itu khub al jabirota kana perban ma'a anak fikulin sarta sanyana eta tetep dina saban-saban sahiji min humatina itu khop sareng jabiroh mashan aya ngusap bi'a'la satirin kana belah luhurna anu nutupan lihajatin karena aya pangabutuh mauduatin anu dipernahkeun itu hajat alat tuhri netepan kana suci bi'annal hajata kalawan sanyana pangabutuh sama dina itu mashu eta asadu leuwih banget wanaja sareng sanyana nyabut eta asaku leuwih masakat
Waman sareng ari saha bae jalma eta pasada samang-samang saruksak non hupuhu sapatuna itu man doharo atawa nemrak naon syai'un perkara mimma tina perkara sutiro anu ditutupan itu ma bihi kalawan itu hub min rijlin nyatana sampean wali papatin sareng lapisan sapatu wa guerihima sareng salianti itu rijlin sareng lipapah awin kodot atawa beak non al muddatu mangsa wawa sareng ari itu jalma eta bituhril mashi netepan kana suci sabab ngusapi salasin dina 3 poe lazima mangka misti huka itu jalma naon guslu kodamaihi ngumbah kana sampean duana itu jalma pakot ngan sakikituna libut lanit tuhrihima karena batal suci na itu kodamain duna guerihima bari henteu salianti itu kodamain bidalika sabab itu inkido wa khoroja sareng kaluar bituhril masi kulapat tuhril masi naon tuhrul gosli suci tina ngumbah fala hajata mangka henteu aya pangabutuh eta maujud ila gosli kodamaihi kana ngumbah sampean duana ieu jalma tatimmatun lautana jasad lamun kana jisan naon rijluhu sampeanana ieu jalma fil khupi anu tetep dina jero sapatu bidamin ku getih aw bigoerihi atawa kusalianti itu dam binajasatin ku najis goeri makfuin anu teu dihampura naon anha itu najasa wa amkana sareng kongang huka itu jalma naon gosluha ngumbahna itu najasa fil khufi dina sapatu gosala mangka ngusap ieu jalma ha kana itu najasa walam yabtul sareng teu batal naon masuhu ngusapna itu khuf wa ilam yumkin sareng lamun henteu kongang itu goslu wajaba mangka wajib naon anazu ngalaan sapatu wa goslu najasati sareng ngumbah najis wa batola sareng batal naon mashuhu ngusapna itu khuf walau bakia sanajan tetep min muddatil masitina mangsa ngusap naon ma waktu ya sa'u anu mahi itu ma rakaatan kana sarokaat walau bakia sanajan nyesa min mudatil masih tina mangsa ngusap naon ma waktu ya sa'u anu mahi itu ma rakaatan kana sarokaat awi takoda atau nekadkeun ieu jalma toryana hadasin kana anyar datang na hadas golibin anu biasa itu hadas pahromatul takbiratul ihram ieu jalma birakaataini kalawan salat 2 rakaat fa aksaratul leuwih loba tibatan itu rakaatain in akodat mangka jadi non salatuhu salatna ieu jalma li anau karana sanyana jalma eta ala toharoti netepan kana suci fil hali dina pada harita wasoha sareng sanon al iketida unga makmum bihi ka ieu jalma walau alima sanajan apal saha al muqtadi jalma anu ngamakmum bihalihi kana tingkahna ieu jalma wayu pariku sareng muparokoh itu muqtadi huka itu jalma inda urudil mubtili dina nalika anyar datang na anu ngabatalkeun kana salat qala ngadauh Imam Ghazali fil Ihya dina kitab Ihya yustahabu disunatkeun liman pikeun jalma aroda anu ngamaksud ieu man ayal basa kana make ieu man al khuffa kana sapatu naon ayan fudo ngeprikeun ieu jalma hu kana itu khuf li alla yakuna karana supaya henteu kabuktosan fihi eta tetep dina itu khuf naon hayatun orai au aqrabun atawa seung seuredan au saukatun atawa cucuk au nahu dalika atau bangsana itu nu kabeh wastadala sareng ngalap dalil itu Imam Ghazali lidalika kana itu yustahabu bima kana perkara rawa ngariwayatkeun hukana itu ma saha at-Tabrani Imam Tabrani an Abi Umamah tak nampiti Abi Umamah anna nabiya kana sanyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta kola ngadau Kangjeng Nabi mangkana man ari sahabae jalma eta kana kabuktosan itu man eta yu'minu iman billah eta yu'minu iman itu man billahi ka Gusti Allah wal yaumil akhir sareng kana poe akhir
fala yalbas mangka ulah make ieu man khufaihi kana sapatuna itu man hatta yanfido nepi ka ngeprikeun heula ieu man huma kana itu khupain. Faslun wallahu alam bisawab.